urang teh dughulu pet nyawa ngusahakeun kana kenaikan dina haliyah dunia, budak sakola naik kelas. Teras dina kehidupan dunia anu langkung luas deui, dina kapadamelan kenaikan pangkat ku urang diusahakeun. Teras kenaikan jabatan, kenaikan karir. Timbul khususna dina benak khatib sebuah pertanyaan sederhana. Naha parantos urang ngusahakeun kenaikan kelas di payunan Allah Subhanahu wa taala. Atawa taros ka diri sorangan naha aya cita-cita anu nyaan anu badag hoyong ngaronjatkeun kadar keimanan, kaislaman, katakwaan urang di payunan Allah. Sakumaha ambisi urang, sakumaha kahayang urang ngupayakeun kana naekna darajat dina haliyah kaduniaan. Sementara naon anu tadi ku urang disebatan harta, pangkat, jabatan, kenaikan strata sosial eta sakadar populasan anu sama sekali teu matak ngaronjatkeun kana darajat urang, kamuliaan urang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kajaba eta kanaikan pangkat, kanaikan kelas oge haliyah dunia anu lainna upami dituturkeun ku ningkatna katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Ia dinten nu disebat Idul Adha teh secara historis, secara sejarah ieu teh saenyana mangrupikeun hiji penetapan ti Allah Subhanahu wa taala ngajenan Nabi Ibrahim anu saleresna parantos naik darajatna, naik kelasna mungguh Allah Subhanahu wa taala sabada ku Allah diuji ku mang pirang-pirang ujian anu eta ujian teh ku anjeunna dijalani dugikeun ka tiasa. Netek taraje anjeunna nincak hambalan sedikit demi sedikit kedudukanna ti Allah Subhanahu wa taala dipasihkeun kedudukan anu mulia. Tina jantan nabi ungkul ku Allah dipasihan gelar anu teu dipasihkeun ku Allah ka nabi-nabi anu sanes, gelar Khalilullah. Kadituna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam nyaeta kalebetkeun kana rengrengan nabi-nabi ulul azmi teh.